Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ye dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-20. Para mitra kaum dangu, hampir sapoe sapeuting Nyimas Lisna bentang namojang Sinanglaya. Can aya raratanana pisan sadinten harita Ustad Winata disarengan ku sababaraha urang tatanggana teras milarian ka ditu ka dieu. Nanging weleh teu hasil, temahna kanggo Ibu Aisyah para mitra janten ngalamun. Manahna gegebegan ingis ingkang putra perlaya aya nu nganiaya. Bari disawang pantos nate ngabebengkang temenan di tempat nu barala atawa dipalidkeun ka walungan atuh berebeit Cisoca ngalemereh dugi ka raraina parantos beueus ku Cisoca. Nepi kareupeting di Nyimas Lisna weleh teu aya raratanana pisan sanajan ti beurang keneh pada nareangan temahna nu nareangan ngarasa ripuh terus baralik deui sewang-sewangan. Peuting harita kacida jemplingna ongko hantas aya kajadian nepi ka sababaraha urang palastra. Tong boroning kitu aya nu palastra welasna urang baritas tarung begalan pati cacak ayun maot salah saurang bari ku panyakit sok ngadak-ngadak asa simpe majarkeun narik kolot perwatekna nu tas kapapatenan. Sajabana ti jempling teh dina peuting harita asa namah kareueung ku ngadenge sora manuk sirit uncuing ngelak para mitra sadaya ti beurang keneh. Diwuwuh kuting keureleungna sora lonok namah-namah kakeueung. Heuleut sawatara menit jegug-jegug anjing ngagogog ti kajauhan. Malah aya nu babaung sagala meuni malewung muraikeun simpena peuting. Sanajan ngarasa curiga oge ku ngadenge anjing rage keur masyarakat di dinya, saurang ge eueuh nu daraek turun ngan ariatna di imahna sewang-sewangan. Tunda ngadadarkeun kaayaan masyarakat di eta tempat. Bari saurang ge eueuh nu wani turun geus puguh kaum awewe jeung barudak mah. Ti magrib keneh geus narumpi di masing-masing imahna. Memang keur di pakampungan lamun seug ti peuting aya anjing rageg, sok aya jalma nu kumalampreng. Nganduka teuing ari jalma nu bener kalakuanana atawa jalma nu rek ngajahat mah can bisa ditangtukeun. Nu jelas yakin peuting harita aya saurang lalaki pakena singsar wahideung. Kalawan make tergos ukur katingali panon runut rinat. Kana pasti eta jelema kitu terek boga lampah goreng. Da moal nya jalma nu teu boga lampah goreng make ditergos sagala. Tantu sawajarna teu kitu para mitra, lamun kudu turun ti peuting boh nu rek katampian atawa rek kaperluan sejen sok mawa obor atawa batre. Tapi ieu mah para wargi sakitu poe kitu ngaroko-roko acan ukur mawa peso balati nu nyoleh gereng dina sela-sela beubeur. Jadi tetela rek ngajahatna. Ngan duka teuing rek maling harta duka rek maling ingon-ingon samodel doma atawa hayam jeung liana ti nu kasebut sato inguan. Jeleng eta lalaki nu ditergos luncat ti pasir kalebak, jeleng ngaluncatan walungan, terus kukurubutan mapai jalan satapak, datang ka hiji tempat di dinya aya saung, nu sakulilingna direumpeukan ku regang awi jeung dangdaunan. Reg eta lalaki ngaraneg deukeut, tuluy ngadeuketan saung tuluy ngagarendeng jero dadana. Wayahna dina peuting malah anjeun kudu sumarah lisna. Bongan peuting kamari anjeun diolo di leuleyan ge, bedang teu daek sumarah diri. Tudek nadunan hayang akang umatak wayahna dina peuting ge mah anjeun bakal jadi kapuasan hati akang. Bungan anjeun diolo teu beunang diolo, di leuleyan teu beunang di leuleyan. Yakin ana sarupa kitu mah anjeun bae hayang dik hapokona mah hayang dikasaran ku akang. Bisi aya buahna nu tumiba kana raga anjeun tong salembang ku akang bakal ditinggalan pikeun waragana di mana anjeun ngalahirkeun. Kitu geurentes hate eta lalaki. Kojengkang ngalengkah terus malangkeun regang awi nu dipake reumpeuk saung. Bus ka jero saung kabileungeuh nu geulis Nyimas Lisna keur ngajepat. Leungeun duadana dibincang kana patok awi. Kitu deui suku si horeng eta lalaki nu tergos. Teh nu ngiwat Nyimas Lisna kalawan rek ngaguna sita kana kahormatanana. Ngan walahu alam saha eta lalaki, pok eta lalaki tumanya heula. Bari cingogog hijieun Nyimas Lisna. Nu bahamna di lebetan lamak kitu deui socana ditutupan ku saputangan warna kayas, sisina make rena ku bula hejo. Nyimas,
sehingga akang rek tumanya sekali deui ka anjeun. Kumaha kira-kirana rek nganteur kana kapuasan hati akang? Rek ngalaksanakeun kana kahayang akang? Ye Nyimas, akang teu bener-bener misuka ka diri anjeun. Suka lahir batin ngan akang teu wasapok. Sajaba ti kitu lamun akang terang-terangan menta anjeun kana jadi indung bapa, atawa akang terang-terangan nyebutkeun cinta ka anjeun sok sieun ditolak. Sabab ngadeunge anjeun dipekayang ku itu ku ieu weleh nolak bae. Ku dasar eta anjeun kudu ngarti naon sababna. Peuting kamari basaya kaributan diberi ku akang kalawan dibawa ka ieu tempat. Taya lian akang rek menta kapuasan hate ti anjeun. Sing ayeuna akang rek nanya sekali deui, narek sadra sumerah sangkan urang pada aya kapuasan, na mending akang ayakeun kakasaran ka diri anjeun. Ceuk eta lalaki nanya kana pabadegan Nyimas Lisna. Da pugu baham Nyimas Lisna di lebatan lamak atuh anjeunna ukur bisa gogodem. Bari sampean duana kakejet ngawiskeun tetep nolak kana niat eta lalaki. Maaf geulis, akang poho. Tangtu anjeun moal bisa ngajawab lantaran diasupan lamak ku akang. Taina ngarah puguh kadengina ku akangnya rek dilaan lamakna. Pokna deui eta lalaki ngalaan lamak nu dilebetan kana baham Nyimas Lisna. Sok geura jawab ayeuna mah. Sawa geus dilaan lamakna ku akang. Rek pasrah sumerah di barengan ku hate nu ikhlas. Narek ditunggukeun akang ngayakeun kakasaran bari sacara dipaksa. Najis ya setan najis. Aing mah teu suka deuleu, aing mah teu ridho dunya akhirat. Rek dirujutkeun kitu patut. Geura lepaskeun aing sabangsat. Si aing ngajejerit-jeritan di dieu. Saur Nyimas Lisna kasar kalawan tetap nolak kana niat eta lalaki. Tong make rek ngajerit sagala Nyimas, sanajan ngajerit maratan langit ngociat maratan jagat. Saha nu rek ngadengina ada puguh tempat nu sakieu geumeunana. Coba jauh ka ditu ka dieu. Jauh melamelu ka lemur mah malah tempat ieu arang langka ka sabaku jelema. Komo bari ti peuting saha pijeleumeunanan wani ka dieu. Ali lain diri akang sorangan mah. Akang penasaran hayang nanya sakali deui. Rek ridho moal mereka puasana teh ka akang. Eta lalaki nanya deui. Mun anjeun keukeuh teu teu nanaon kuring sumerah asal lamak nu dipake nutupan panon kuring buka heula. Ngalah katingali ku anjeun kumaha kiceupna panon kuring. Saur Nyimas Lisna munut dibuka panutup socana. Wayahna akang moal bisa muka eta panutup panon anjeun. Da akang mah rek ningali kana kiceupna panon anjeun da kitu ge. Kumaha poe geus katingali panon anjeun sakitu cureukna. Teu nanaon panon kuring teu dibuka. Ngan ngaran anjeun saha? Nyimas Lisna naros kana ngaran eta lalaki. Nah, Nyimas kawas nganyar pinanghi wae. Make nanya ngaran segala ka akang piraku Nyimas teu apal kana sora akang. Cek eta lalaki make seuring ngahehe. Lamun kitu anjeun teh nu sagulung sagalang unggal poe jeung kuring, teu salah pisan Nyimas. Kang Armada anjeun teh. Nah, ya ku tempat pisan Nyimas. Biasa neguh geuning cacakan so cari tutupan. Cek eta lalaki nu hartina ngakukeun ngaran Armada. Puguh Nyimas Lisna ngaranyug teu sangka Armada boga itikat goreng ka anjeunna. Duh, Kang Armada kunaon anjeun ngadon boga itikat goreng ka diri kuring. Nah anjeun teu rumasa diampihan kudu jadi kolot kuring. Kalawan dibere ilmu, dibere dahar dipernahkeun tempat sarena. Geura lepaskeun kuring Kang Armada. Bisi anjeun bener-bener mikahayang ka diri kuring pikeun salalawasna matak naon anjeun terang-terangan nyarita. Saur Nyimas Lisna ageung kapercontena yen eta lalaki teh Armada. Nyimas kudu sadar, kudu ngaku geulis. Satiap aya lalaki nu miharep ka diri anjeun saurang ewe nu ditampa. Cukup dijawab jan niat boga salaki. Akang ge lamun terang-terangan kitu geus moal beda jawaban samadaatan wan sejen. Lumatak geus ayeuna mah. Tong make loba pasualan sagala, akang tanggung jawab kana harkat derajat Nyimas. Tong ngarasa salempang sieun teu dibere pikeun ngalahirkeun tenang we lah. Kang Armada sing elih kan. Ulah ngajakeun itikat goreng ka diri abdi. Lu ayeuna mah urang balik engke abdi rek nyarita kan jadi kolot. Sangkan abdi diidinan kudu jadi kolot rek dipiharep ku diri akang. Sok geura lepaskeun tina panyancang ieu Kang Armada. Saur Nyimas Lisna ngajakan meuli. Tapi tali panyancang panangan sareng sampean Nyimas Lisna. Datang di udara malah brek kabayang gelis dicamret nepi ka barang nepi karang sakti. Breh kutang bodas menutupan hunyi rasa kemaran katingali ngeplak bodas. Kulit dada semu koneng yang majarkeun teh menyoi-nyoyang. Kasorot ku cahaya bulan reyem-reyem. Atuh puguh Nyimas Lisna ngalenyap kalayan terus ngaceritari. Ukur sakali lantaran kaburu bahamna di lebetan lama. Ukur tiasa
napas eta lalaki ngorek ngaguna sita saluran Nyimas Lisna ngahega kawas nu capek dada ratun titunggulan dadun sinjang diduduk tari ku dasar kitu Nyimas Lisna nu geulis beuki ngalenya nanging galah dikumaha sanajan batin ayeuna pale hoja oge teu tiasa unggah peta ukur sampean kekejet bari disusul ku nangis inhak-inhakan cek emutanana pasti puting harita anjeunna bakal korban nu hartina korban mustika ku kalakuan eta lalaki mengakukeun ngaran Armada dina sawatara menit dua insan jempling kitu di Nyimas Lisna ukur tiasa nangis atuh bulan nu tadina rek bae ngeras teh siga nu tega nyorotkeun cahaya sababis aya saurang wanoja lamun aya nu congo gobang teh mah aya dina congo gobang geus nampeu kana congo gobang buka keur kumaha eta lalaki nu ngakukeun ngaran Armada caturkeun luareun saung sadanu leumpang ku gebri korosa kadenge sora nu kokorosakan si goreng saurang lalaki nu tas ngadir cai manehna jalan ka sisi kebon katingali saungna aya nu ngareumpeukkan koregang awi jeung dangdaunan gerendeng eta lalaki nu tas ngadir cai teh ngagerendeng atra kadenge kudu di jero sak nah ieu manusia aya nu kalalengerna keur cenah ti heula saung aing ngadun aing ngaduru ayeuna hayo direumpeukan koregang haur asa pira kuku bolon mah namun segga pangicucungik manusiana moal asa-asa paduli sahasa dibajeng cekerna ku aing sia deh cek nu boga saung bari ngababet-babetkeun regang awi dikasisikeun barangkali sebelah dikolejat lalaki ngakun Armada ngorejat sarta saring diding manggul Nyimas Lisna kaluar ti jero saung nu boga saung ngagertak bari rewas saeda pokna bari serepet ngalugas bedog sakilat nu manggul Nyimas Lisna luncat kalebak tunggu sia bangsat nu boga saung ngagorowok bari cileung manehna luncat ngaberik nu manggul Nyimas Lisna tapi dina lumpat eta jalma tarik pisan cacakan bari memanggul Nyimas Lisna siga nu geus paham kana kaayaan jalan cileung luncat terus ku kurubutan kanu bala kitu dina boga saung terus ngaberik bari cocorokan bangsat-bangsatan balucat balicet nu dibangsatkeun de para mitra balucat balicet akhirna mah les anu mudag leungit udaganana atuh reg eureun bari culang cileung amakan ngahega kamana jorna cenah si bangsat teh mun sakilat maker teu teu naon cenah dipapanggul dia ku si bangsat domba menang masjid kitu tau manggul jelema wah siar penjat ka mana deuleu wae terus diusun masing nepi ka alak paul ge sia nepi ka alak lakan naga wae moal burudag deuleu pasti sia bangsat nu heula paling domba mitu aing rasakeun sia bangsat ulah ngarepkeun panjang umur deuleu ceuk eta nu boga saung panasaran hayang bisa menangkeun udaganana peretak 24 deui harita teh mapai jalan setapak beuki jauh duka di palebah mana duka di wewengkon mana geus yakin jauh pisan ti sarakan Nyimas Lisna eta udagna geus ngalenghoy leuleus kitu deui memanggul Nyimas Lisna ampir-ampiran rek ngedeprek setengah jalan ngan awahing kusieun terus maksakeun maneh ngejat beuki lila beuki jauh nasohera naso para mitra kaum dang geus kitu we kersaning nu maha kawasa diparengkeun mudag motong jalan munta susukan kalacat ungah di kadarat bari teu weleh culang cilung kilep mengko ka jalan ronaan reg eureun heulahana pun tangkal kalewi ambekanana beuki ngahega pesang ngopot da pugulu lumpatan nu sakitu jauhna nyorang pasawahan nyorang kebon awi oge aya sabaraha tempat anu pantes rek lumse oge kira-kira setengah jam reureuna di eta tempat ret anu udag teh ngareret ka belah kidul bareh katingali anu keur ngungkug bari siga memanggul mapai galengan sawah horeng nu dibebrik teh tara katemo lakadalah itu geuning nu keur ngungkug dina galengan sawah teu sia dipegat ku aing pasti ka dieu jalanna sia kitu gerentos anu udag bari bedog tetep dilalagar teu salah tina taksiran nu memanggul Nyimas Lisna cileung ngaluncatan solokan rek ka jalan ronaan malah Nyimas Lisna ampir-ampiran rek kalesotan da puguh geus ripuh lumpatan bari tak-tak geus asa dengteu dikersakeun harita waktu Nyimas Lisna dibawa ngaluncatan solokan teh lamak nu dipake
ngalebetan baham lesot sarta murad. Cerit-cerit Nyimas Lisna tiasa jejeritan. Geus kitu kep walikat anu memanggul anjeunna digegel satakarna palabah walikatna. Aduh, memanggul Nyimas Lisna ngagoak awakna melenting. Samalah Nyimas Lisna kalesotan ngekeblung. Hadena rag-rag kana taneuh bear anu anyar dipacu. Atuh puguh wae nu keur megat jajalaneun ngaberetek rek ngaberi kudaganana. Sanggeus deukeut nu kira-kira 2 meter deui celeng nu ngaberi luncat. Bari nyabetkeun bedog ti gigir. Sedang nutas memanggul Nyimas Lisna masih keneh pepelengkingan. Sabab walikatna tas digegel. Curelat ku manehna katingali anu luncat bari nyabetkeun bedog ngolebat ti gigir. Sakilat nu diancam luncat ka jero kebon. Anu kakara dipacu tapi nu kabrunangan teu bulung harita teh bitisna kabeset ku seseukeut bedog. Ku dasar kitu manehna teu kungsi ngayakeun perlawanan sanajan dina sasela beubeur nogel peso balati terus mangpret sigana teh sanajan bitis gudawang boloboran ku geti teu dirasa tibatan beunang kacereg delek leuwih hade terus ngejat kacerak deleg. Atuh anu muda ge teu daekeun terus ngaberik sabab geus lungse ari katamah-tamah hayang sidik kanu dipapanggul naha jelema naha doma menang mencit. Sirilik nutas budak nyampurkeun kanu keur ngajoprak dina taneuh anyaran macul. Ana bre horeng awewe kabaya jeung samping nararangsa. Tayalian Nyimas Lisna anjeunna harita nangis ngabangingik bangun kanyanyerian. Jaba salira asaringsa sabab dipapanggul para mitra. Kudu sakitu jauhna ari katamah-tamah bieu satengah dibebeutkeun. Komo lamun lesot pareng keur dibawa lumpat kana pasti nu geulis tatu. Cacakan rag-ragna kana taneuh bear anyaran dipacul ge asaringsa. Pok anu tas ngabeberik teh nanya bari alak ilik kana rarai Nyimas Lisna. Da puguh can sidik bener katamah-tamah bulan teu pati bengras kahalangan ku mega. Saha ieu teh? Pokna teu pati tatag. Sedeng Nyimas Lisna teu ngawaler teras nangis ngabangingik. Bog anu nanya cingogo tuluy ngaluarkeun bensin tina pesakna sarta dihurungkeun dipake ngadamaran rarai Nyimas Lisna. Nyai, kunaon nyai sareng anu name mamangul nyai teh saha? Pok ngarada talete. Kuniang Nyimas Lisna cengkat terus ngalirik. Socara bisa karita Nyimas Lisna ngakeup dada. Sabab kabulih kelak ukur ngangikutan. Sedang ping-ping masa kitu bersih semu koneng teh teu karori sinjang narangsa. Aya kana sawatara menit Nyimas Lisna tacan ngawal. Malah neuteub kanu nanya. Sedeng eta lalaki nulungan hatena mah geus boga tiburu. Pasti cek pikirna eta awewe teh diperkosa. Pok eta lalaki nyarita bangun karunya ngeunaker. Nyai, yu ayeuna mah datos salamet urang wangsul ka rompok akang. Akang mah hawatos ka nyai sanes bade midamel awon saberes jalmi nu neme. Engan nyai wayahna tebih-tebih ge urang ngeureuyeuh we wios liren-liren. Rupina duwi saja mati dieu ka rompok. Teu kitu mana wingke di Jalan Agung karosan aya delman atuh nepi mobil. Belakang saha Nyimas Lisna neme sasawuran naroskeun ngaran. Pasta akang mah Romli nyai dupi nyai saha jenengan? Ceuk eta lalaki katalah Romli kalawan Malik tumanya. Pelahara rese Nyimas Lisna diwaler nyebatkeun jenengan. Dupi panglihan nyai di mana? Pokna talete. Diwongkon Sinang Laya kan. Tebih keneh kitu ka Sinang Laya. Masya Allah. Atuh kan tenan tebih mah nyai rupina moal dugi ku 2 jam ti dieu mah. Mangga ini urang ka rompok heula etang-etang ngaso di rompok. Ceuk Romli nemongkeun hade-hate. Haat rek ngamawa Nyimas Lisna. Nanging harita Nyimas Lisna anggur ngahulang. Nyai ulah kagungan timur awon ka akangnya. Akang sanes bade milampah awon, sanes bade nyilakakeun ka nyai. Nanging akang hawatos. Umawi mangga urang ngamios bilih kabujang wengi teuing. Sareng bilih kapenak kudu berwajib acarpi kudu ngarona. Ayo ke akang bade nulungan nyai dan mencilaka teu bugu-bugu. Romli maksa atuh geus kitu mah Nyimas Lisna name percanten. Kuniang ngadeg kitu ge bangun sesah bade ngadeg ampir-ampiran bade ngedeprek. Kitu ngan hadena kaburu dicekelan ku Romli pananganana. Ngaso heula ngaso. Nyimas Lisna para wargi tuluy nyarita. Ulah engah teuing Kang angkatna ajaran suku abdi jeung hakan. Moal Nyimas lalaunan we. Ke manawi di jalan aya delman.
tema Romli terus ngaleos lempang ngareneng jeung Nyi Mas Lisna inkluk-inklukan Nyi Mas Lisna kakara oge 10 meter geus ngaraneg deui samalah panangan sabelah nyepengan tuur sabelah di nyepengan sinjang nurangsak sabuka tingali pingping nyaan eta lalaki katalah Romli gede tulungna kalawan aya kanyaah ka Nyi Mas Lisna manehna ngaran sarung nu dibelitkeun kana cangkengna nyai bilih karos tiris mah atuh ieu sarung akang cek Romli majarkeun teh bisi tiris padahal para mitra bilih Nyi Mas Lisna isinin ngaraos orat dumeh katingali anu ngagelempong yos kan saur Nyi Mas Lisna teu kersa nampi ieu lai isi nyai keun bae tos bae ge tibatan nyai kitu mah sok engal ange da kange akang mangaulan ngasontok ye Romli keukeuh ngasongkeun samping sarung akhirna Nyi Mas Lisna kersa nampi kumaha tukang ari akang teu ngangosinya oh iya sakang mah da ngangaulan cingan sontok tuh tema Romli rap Nyi Mas Lisna ngangge sarung nutupan sinjang nurarangsak geus kitu leos laleumpang lalaunan sabab Nyi Mas Lisna sampean asa beuki karaos dijenghakan taksiran tadi basa dilesotkeun ku manggul sampean ti palito awah hingku ngeureueuh beras ka jalan gede atuh Romli jeung Nyi Mas Lisna meureureun sisi jalan tekung silila ti belah kulon katingali lampu mobil nyorot beuki lila beuki deukeut si horeng truk kabeneran pisan truk kosong buka tas ngirimkeun barang buka rek keluar kota tah geuning kaleresan aya truk nyai sugan we tiasa ngiring cek Romli bari ngojengkang ngalengkah rada hareup kalawan leungeun diacung-acung atur truk teh eureun sarta supirna nanya bari nongho tina lawang kaca aya naon Pak cek supir bari ngareret ka Nyi Mas Lisna nu keur ngajanteng sisi kuta punten Pak bade ngiring kadinya kawetan Pak langsung ngalayan pun ulur nanging kaleresan ieu pun adi karaos sampeanana duka misalah duka kagungan panyawat incok bade terus mapah teu kiateun Pak tema Romli rada ngabohong majarkeun tas ngalongok dulurna kalawan nyebutkeun adi ka Nyi Mas Lisna mangga atuh kersa dipengker mah jaran dipayun aya duaan yos Pak dipengker ge utamilah dugi karorompok we sok atuh cek supir jerut kenekna turun heula mangmukakeun karasori nu tukang dikahanapkeun ini bade dipayun naekna cenah bade dipengker ke ku akang ditarik pananganna Romli nanyakeun heula ka Nyi Mas Lisna abdi heula we Kang waler Nyi Mas Lisna bari cag nyepengan kana tihang karasori sampean sabulahna teh kana lolongkrang pantok kalasori barang rek ngalacat pisan Nyi Mas Lisna adu-aduhan margi sampean ngajenghap malih bade ti kosewan ku dasar kitu sanajan Romli anyar pinangi bari ngarasa ragab ge luas nahan salira Nyi Mas Lisna jangking punten karena alona pang ieu pangenyangkeun leungeun eceuna ti luhur ke akang nu nahan cek Romli minta bantuan ka kenek kalacat kenek naik tuluy ngenyang pandangan Nyi Mas Lisna bari salirana rada diangkat ku Romli nepi ka naekna atuh kalacat Romli ge naek sanggeus panto karasori di pagehan ku kenek sirili kenek ka hareup unggah deui diuk deket supir kelesar truk maju harita Nyi Mas Lisna jeung Romli narangtung bari saurang taya nu cumarita naon-naon beuki lila lumpatna truk beuki tarik atuh angin peuting meningadius ngusutkeun rambut Nyi Mas Lisna teh kungsi setengah jam geus tepi kanu dituju ku Romli pok Romli nyarita rada tarik bari rada dongko tos Pak di dieu Pak reg-reg eureun cerut kenek turun deui mangmukakeun pantok kalasori harita Romli pangheulana luncat gek Nyi Mas Lisna calik heula ngasongkeun panangan kalawan ku Romli dicekelan tapi Nyi Mas Lisna bari lungsur ge siga nu asa-asa tina kituna teh sarebu kali Romli boga rasa ragab ge kapaksa Nyi Mas Lisna dipangku tibatan anjeunna geubis mah cag diecagkeun di sisi sirilik Romli ka hareup Pak atur nuhun Pak Romli nganuhunkeun ka supir bari manggul sawangsulna jang tema supir bari ngajalankeun trukna ngadius kawetankeun alhamdulillah nyai kersa ning kamurahan Allah karesan aya truk kalayan supirna bager kersa ngabantu cek Romli asa bungah dumeh bisa milu kana truk sedang lempang duka sabara jam pinepieunana komo kitu Nyi Mas Lisna sampeanana inkluk-inklukan nuhun Kang mau ngarepotkeun we ka akang waler Nyi Mas Lisna wah ngarepotkeun naon nyai sawangsuna akang geura diapunten ku nyai margi tos kumawantun cepang-cepeng kana salira tema Romli teu sawios-wios Kang sawangsuna pami teu kitu kana tangtos tadi abdi ti gubrag tina truk teu keneh ka bumi akang teh eta Nyi Mas tos caket tuh geuning tuh
katingal di dieu mah aya tangka kalapa 2 dirinya saung akang mah mangat urang reuyeun da tos caket ye tema Romli leos limpang deui mapai jalan leutik anu legana ukur 2 meter bari jalan taneuh kencak katuhun jalan sawah wungkul harita sora bangkong jeung bancet meuni recet kawantu loba pasawahan teu sabaralila geus tepi ka hiji imah panggung di luar disenggetan lantera ngagantung dina panyaweran kitu ge tibang celak-celak talacat Romli unggah katepas dituturkeun ku Nyi Maslisna harita Romli ngagegero indungna bari kaketro kana panto ma pokna teu hararese indung Romli nanya ti jero bari ngorejat hudang kalawan kaluar ti kamarna saha abdi mah Romli ih ari maneh sok pimalangeun kolot Romli ani recai meni ngampleng hampir aya kana setengahna peuting sasari taralila na terus ka mana atuh maneh teh cek indungna Romli nu katelah mah ijot ku kurutus bari ngalaan tulak panto bari harita berai dibuka ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu maijot buukna ngarumai sabab gelungna udar da pugu gesare tali kutang sebelah ngalek-lek tembong susu lepet tong kabalinaan teuing nganir cai teh kapanyaho pajamanan sakieueuritna loba manusia jarahat maijot ngagelendeng sedeng Nyi Maslisna can katingali sabab aya tukangan Romli masuk ribut wae sagarupa teh manganya kelebet nyai cek Romli bari asup atuh maijot mundur heula punten ibu saur Nyi Maslisna bari ngagelenyu imut mangga nyai temal mah ijo teu tatag kalawan neuteup kana rarai Nyi Maslisna solongkrong Nyi Maslisna sasalaman ari Romli harita ka dapur nyimpen bedog mangga calik nyai aduh punten di dieu mah kieu geuning ucu abong kena di pasisian matak ararisin pokna bari ngagedean lampu tempel nu ngait kana paku dina tihang lawang kamar gek Nyi Maslisna calik dina samak nugeus ngagelar ti tadina koloyong maijot ka dapur nyampak Romli anakna keur nuna bedog deukeut lawang goa pok maijot nyarita satengah haharebosan sabab sieun kadengieun ku semah anyar pinanggi Romli ari maneh kunaon hidang henteu itu ari mah pugu-pugu nanyakeun hidang henteuna pira ku abdi teu hidang mana-mana make balik ka imah cek Romli bari ngareret lain ku kitu ieu dengekeun heula ku ceuli maneh kunaon ari pipikiran maneh lain usum lain mangsa nyaritakeun rek nganir cai ari balik kana mama awewe anyar pinanggi bajuna rarang sakitu awe ti mana teh kolong kanyahoan ku tatangga moal teu jadi piomongkeun disangka maneh tukang mawan awewe ka imah saleung ukur jadi piomong tatangga kumaha lamun jadi ngalaporkeun ka juragan lurah ka dieu bari mawa juragan polisi beureum maneh diringkus kalau dibawa ka kantor ke maneh unggah walewat tangan deuleu Romli seuri teh ceuri diomongan ku kolot teh gregepkeun dengekeun ku ceuri ieu nu cungkrung teh hayang-hayang ngalaporkeun ka juragan polisi nya teh nya da abdi teh maling hayamnya maka dilaporkeun ka polisi sagala ngakeun ka bangsat kotok pisan amuing eta ka inung wali nyebut bau teh kotok Romli kieu si inung maneh ieu teh ngabere gejelkeun sirah maneh ku cucungahna keur ka inung nyebutkeun bau teh kotok maijot salah arti mama salah arti wae atuh cek sabi nyebut bau ti kotok mah sumpahna ge ulah dibere kutil sawak-awak lain mah bau ti kotok tapi abdi direkan bangsat kotok tukang ngalingan hayam gitu mangga si Romli awe saha jeung ti mana dibawa ka dieu maneh teh jeung eta tas di kumaha kumaneh pakaianna mun rarawe kitu mah ijotnya sadak tumanya boga rasa curiga dumeh anakna kakara mamawa awewe bari sakitu geus peuting jaba pakaianana para mitra rarawe ma insyaallah ku abdi rek dicaritakeun nu sajujur-jujurna ka ma jeung ka abah wayahna moal ayeuna sabab ka hiji geus peuting kaduana abdi capek keneh katilu karunya kanu dibawana ku abdi nu tantu manehna ge capeun da pasti geus tunuheun isukan we ku abdi dicaritakeun ka ma cenah eta tatanggan narampe rekna nyangka goreng ka abdi teu naon lah ari manehna sanggup nanggung dosana di jalma nu dipitnah hari kitu mah isukan ngerasa saya bisa panjang lebar ngajelaskeun kalawan kasaksian ku abah kapan ayeuna mah abah ge keur tibra
aku marek digoingkeun gitu abahna pada teuing we ngamukna mangkaring adat abah teh geus apal menurut mage keur ngeunah-ngeunah sare digoingkeun geus ayeuna mah udah sare deui bisi lalieur mangkaring waktuna kaburu beak deui teh para mitra sadaya cek romli ge waktasna seep dugi ka dieu heula para wargi.